setiap tetesan getih nu nyek celek ka taneuh nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Ieu getih sacek celek bae suara jasa. Ieu lah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba si itu. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba si itu. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cek Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Buka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak beli gitu embe Garut bude dia cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta. Nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm Wut, karasa yang nyenud gak dia. Atau kak ojek tuh bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe Lebaran Fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan. Nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Itu beres toh kalau Jumat, Yaum Arfah, Lebaran, Haji, jeung Lebaran Fitri.
poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah, eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sidina Umar, salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikan Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih. Narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Tak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy ai sia. Goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengkeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Atuh mah khotib buat barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dia. Atuh khotib dah kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan, ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat ada rusak atuh kabeh di karubah. Ya acak-acakan. Tah, ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar, ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah, ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan. Hanya salat nundutan. Imang geus azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya na masih.
khusuk jasa aju nu digigireun ngantep deui imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayat da terjemahkeun wasiat da terjemahkeun aya ditarjemahkeun mah beuna naon narjamahkeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hei manusia kita takwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib bae nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohara teh poe urang-urang kadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Iya kan sholat masalahna. Ai ceramah mah kipudoli, acak-acakan los. Kita walain sholat tamanya nama sapira bisnis. Aduh. Kira iya, kau dia bagian setepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Karena perubahan-perubahannya nama dia perubahan siapa bencana. Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade. Geus hati-hati dengekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia-kadia nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumatna sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang idza saidal khatib 'alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujua. Ya Allah, ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Tuh urang mah, ji sugan teh naon cenah hartina? Makana tanyakeun atuh ji. Sugan teh eta mah hadis naon bae. Idza su'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi dalem lalagaan berarti teu sah Jumat.
tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin deuk ka dieu deuk ka Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan kayak tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tunggu mah gelut dari dinya. Ayo salamet ke si gade. Urang kan mal kebel di dunia, ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba. Ye salat Jumatna cek malaikat teh rusak. Padahal mah teh nyaho, pan sia ngaji bae. Teu didengekeun, saekeun sulusia ku sia. Cek malaikat, neraka sia. Kumaha aja mah urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat. Potongan urang mah pan gepeng. Bisa tah mantap ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar. Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia. Sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Endeu kumaha coba. Ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakal kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda
urang nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus boros pare geus boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak ngelangeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya diberes susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta masuk kalat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngeja heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan nih kege kaharti kakabehan Waalaikumsalam. Nuh, Kiai, doakeun kula. Mana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun. Ngeunaheun, biasa geus pokona malah kula mendek ibadah bae. Guys, doakeun, ge padahal tadi doakeun ge wae sugih-sugih meni keur carita perjalanan. Iya cek ya itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teh ingkur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya aduh agen lah kieu cenah kudu maju guys
sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Beliau begal, kiai hamkurat bisa ka dia bulan-bulan kemarin mah. Gua ada sibuk, gua masalah sih. Ya mah doa anu geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka anu. Gede 1 tahun teh datang. Assalamualaikum. Aduh, kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugi diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna plak datang deh kiai mage Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng kunaon emang amruk kiai dagang pada tahun 10 tahun gula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu mah keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut KS tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam toha teu ka imam toha amruk ka imam toha deui masuk ngedeng deui di imah TS deui biasa dokon maju na teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teh kapangi geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapangi teh jeung mitoha tah lantaran jana teh urusan dunia Masya Allah Karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang susah deui datang deui senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana ka eta dunia mah kos kitu. Nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina
ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan ya kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjur diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu kos kara itu teh ambalaya nu matak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si kom hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teh bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah maula ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dieu ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa tuh salat tak eta kos karena itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia de kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kadituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut nunggus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh
nek kumaha tinggalnya apa tambang mana yang gantung diri baik gitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan hari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, iker dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian teu henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah. Sebab nya mah jadi wali ka apa? Mun aing nyaho wali santri. Ya tuh tenang wae nya. Ngitung bae we cenah geus payah balik-balik. Assalamualaikum. Seuseuri ya. Padahal makolot-makolang. Duh anak aing geus datang deui we. Bah, 2 poe balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, sakolot teh aing ngakal di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus susul loba omong. Ada teh kira ka pondok deui pondok. Meuli jisam kieu. Atuh nyaritakeun politik balik gigi. Nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba cenah. Geus cenah mah itu geus nya mah jadi wali we pokona mah geus. Nah, pang tenang-tenang mah geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mending nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon kitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nya anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel ya 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mandak kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae
kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya eta teh teuleungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah itu dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalna bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ka sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka surga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan nya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna cek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering dibajar sehat dokter bodoh
guys bukunya nage geringnya nado ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan meleus ge penyakitan darahna bagus ieu teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana geus teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering jakena teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu canyana teh aduh ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan. Kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masyaallah kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuari mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa
urang manyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah, ieu teh siksa ti Gusti Allah. Sebagian ngomong ieu mah kejadian alam. Caritakeun angin topan deg urang manyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan. Mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia siksa ku Gusti Allah. Tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu. Ieu lain kejadian alam. Nyaritakeun kejadian alam malulu. Teu harayang aing mah ngadengen age. Tegas ya gitu tak ke Allah. Hati-hati kita kembali kepada Allah. Kudu nama di TV gitu. Hai para kafir iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokona. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui, Da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana bara wa syarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah ya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna, aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin, ente Gusti Allah engke ge aya angin, engke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantat caknya nanggeus pakunu ada ma antum areh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yash'urun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatakeun baghtatan awas tuh mun ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca ku cenah panjang ting teh mah kiai
nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu simu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang gula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mangke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kia doang moal ditembakeun hok luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh cenah mah geus sepeda aki-aki teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mantak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamurum maros percis okos mega bae lempang gunung dengke bae lempang yo ku balik ka sampai ha lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamuru marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh.
Wari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaiha fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bawa henteu, itu bayar tuh nunggeus. Coba Soekarno, udah, kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngan ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Ye nu deuk dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabeh ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu, ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Dekat Surabaya teu nyaho nanya.
atawanya nanya Pak ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tak kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah maka hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 + 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 + 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 + 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 kumaha cak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia ka dia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah dia bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabarit sia mentana mio sabarit tah mio sia diberi kemana mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bemodel Yahudi teh geus kos karar itu bae belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ngelikeun motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah? Sabaraha kali? Pak mah nanya nyaun jangan umang melikeun lagi abah. Man make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh geun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti pangulun Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balagahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya.
zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain aja rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun teu dibere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global bae umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh Bang wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya
Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu. Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songhek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninya nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dieu ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia
wa ma kunna ghaibin. Waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu aya dicarekan. Aduh, ini lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nya. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq. Ya Allah, timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieulah ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nuhak, nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum. Jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang keteuy ka belah dieu, geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ieu? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun
timbangku sorangan orang komo nunggu sekolot mah maningan ke bedi mah molotot pegangan nunggu sekolah dewek ya tinggal haji na woi mana itu mata kosong amat ente kosong tenang naon ngalang layung gitu ente tuh dirinya baik lah nah eta molotot gitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya haji teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh si kiai bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tang geus rada deres sakitu mah. Kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal ngaran Kudus tuh siapa jarah bete nyawaran ayo kiaina poho buku aing ye tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitu nya dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam masyaallah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha
begitu ditimbang nu kade ku Kangjeng Nabi leket ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah leuwih leuwih nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leketek kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana lalu atuh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cekna maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cekna aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetap salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetap kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep da bapak tuh waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal